Gusti Allah ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Adam jeung iblis dina Al-Qur'an aya dina 7 surah. Hiji dina surah Al-Baqarah, kadua ayeuna ke katilu kaopat kalima kagenep katujuh bakal dicarita. Ialah salah sahiji ayat tinu 7 ngajelaskeun tentang pembuatan manusia asalna. Tuluy nyaritakeun tentang buang kawarahna iblis. Termasuk dek nyaritakeun permusuhanana setan terhadap manusia. Ieu diawali ku nitahna Gusti Allah ka seluruh makhluk, nitah nurut jeung narima kana ajakan para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir urang kuari nitah nurut ka ajakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut ka ajakan Kangjeng Nabi, iman ka Allah, iman ka anjeunna, nu sakumaha dicaritakeun amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Aman jang dirina, aman jang sekitar, namun kabehan ketika henteu nurut kana ajakan Nabi, Allah nyiksa mulai di dunia. Cak Allah kamari wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha basuna. Ketika kaum geus teu nuturkeun ajakan para rasul, nu kuari dilanjutkeun ku para ulama, buang kawarah makhluk teh teu nurut, lain saeutik negara nu dihancurkeun ku Gusti Allah. Kam min qaryatin ahlaknaha. Ulah ngeunah-ngeunah urang ge. Nurut aman, teu nurut mulai memeh perang disunamikeun heula. Nurut henteu sia, digempakeun heula, balik henteu sia ka aing cak Gusti Allah, dianginkeun heula, ayo sia, ternyata teu nurut, diperangkeun sia ku aing cak Allah, lain saeutik aing nyontohan ti baheula wa kam min qaryatin ahlakna fajaaha batsuna bayatan auhum qailu. Mantak sing hade urang ge kuari para aki-aki wayahna ti peuting hudang supaya jadi panegar-negara ya mah aki-aki neuleukeun TV bae neuleuh main bola. Masya Allah incuna mah geus hees nyana surak jeung jurig. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah nu hiji ada ieu lecet hiji. Nomor kedua, Allah bakal nyiksa di akhirat. Siksa di akhirat bagi jelema anu teu nurut ka ajakan para nabi, nu dilanjutkeun ku para aulia Allah, para ulama. Di deukeutan kiai tapi teu diturutan. Di hareupeun mah sumuhun-sumuhun, ditukangeun mah nya ngajebian, ngahitutan, misingan. Deres teu mengsret mah jeung mengsret mah bolon di hadap bang di tukang malah kiai kos kitu ieu dituturkeun aju kiai na kumaha teu kumaha jeung kiai mah lain jawara lamun sarwana mah sia ribut jeung nyana henteu ngan engke di akhirat. Di dunia disiksa model tadi, di akhirat disiksa kedua kamari. Hiji, falanas'alanna alladzina ursila ilaihim, bakal ditanya saurang-saurang sia, padahal Allah nyahoan kunaon sia teu nurut kana ajakan nabi, kunaon sia teu nurut ka ajakan wali. Sia hirup di zaman saha? Di zaman kiai anu. Kunaon teu nurut ka ajakan kiai anu, padahal Allah nyahoan deuk kajejeleh, deuk kahinakeun ka eta jelema. Hiji ditanya, wah disaksian ku triliunan manusia, bari neraka geus ngalentab-lentab. Nomor hiji,
nomor kedua disiksana wal waznu yauma idzinil haqq timbangan geus dipasangkeun di dinya Allah nyahun jasa karena kalakuan manehanana disiksa ku Gusti Allah ditimbang nyanana mah geus embungeun ditimbang lantaran tina bukuna geus kanyahoan lain meunang ti leungeun katuh ti leungeun kenca nyanana geus embung Gusti teu kudu ditimbang abdi mandingan digejeburkeun bae caknya timbang kena kanyahoan ku anak incu tatangga kena kanyahoan kena nyahoan tatangga timbang tetep wal waznu yauma idzinil haqq siksa. Masya Allah pikir coba tah urang pemikiran urang teh keur diarahkeun ka ditu nyebrang ka alam nu pibakaleun tapi pasti ku hari dek dicaritakeun si hade tah dimimitian ku tuturkeun ajakan Nabi iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah laksanakeun syariat mantepkeun batin maneh ka Gusti Allah ulah sieun paeh lantaran paeh mah bakal bae irah ge teu kudu sieun nu penting song-song kematian ku cara ibadah taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nah ieu jaritakeun asal usul nagara walaqad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun memeh nyaritakeun terciptana Kangjeng Nabi Adam kemudian dan selanjutnya dek nyaritakeun ka bangkawarhan manusia heula manusia diciptakeun ku Gusti Allah dijelaskan dina ayat ieu demi yakin pasti laqad makkannakum yakin kaula nu agung cek Gusti Allah netepkeun ka aranjeun kabeh wahai Bani Adam fil ardi di muka bumi dicicingkeun maneh di bumi aing teh nyaho maneh teh bumi aing dibagi kapan ku sarariat teh bumi aing teh jadi 5 benua Asia benua Amerika benua Australia benua Afrika benua Eropa sarua nu aing kabeh sia cicing di mana di Asia mana Pasifik di mana Cikupana di mana maneh macem-macem di dinya teh nu dari pasar Kemis aya di Cikupa maneh aya tah dicicingkeun si Udin di Cikupa si Juned di Bojong ayo kabeh tah ieu walaqad makkannakum din sia tah cicing di Cikupa nang Allah Juned sia tah cicing di Bojong nang Allah sia sadeu sia soleh sia tah cicing tadinya di Pengkolan Talaga sadeu sia yo ka dieu teh Arif tah cicing tah sia tah di dinya tah di mana tah di Teureub eta teh walaqad makkannakum fil ardi nang aing teh cicingkeun sia ye Mas Tono urang Jawa Tengah tepugu teu karuh ka Indonesia ka Tangerang datang nyana ka dieu ngontrak nyana teh di Haji Arifin cing di dinya Mas Tono si Agus urang Bandung jeung si Cepi datang ka dieu nang saha eta nang Allah lamun urang Palembang lamun urang kitu Padang si Aprizal datang ka urang si Tono datang di Jawa Timur kabeh datang ka dieu kan aneh kunaon atuh urang pasar Kemis pindah ka Tegal model kapan Kiai ulah doana bae gimana nih nek nuturkeun pamajikan kula ka Tegal heuy urang Tegal lagi kadari atuh kula juga aja pamajikan ngajak ka ditu ditu deh kusanaon melak bawang jangan sia bisa tuh tah tuh melak mamaling bawang geus uli ka kawasan Allah lamun ku urang diperhatikeun pohara jasa Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Tasikmalaya Ciamis berat datang ka dieu Jawa Tengah na ti Semarang na kemudian ti Kudus dan lain sebagainya datang ka dieu
tuh di Jawa Timur, di Ampel, di Malang dan lain sebagainya, bahkan nyebrang ka ditu. Urang Bali lagi datang ka dieu, urang dieu kunaon cicing di Bali. Urang dieu na matana ka pereung-peunan cicing di Sumatera. Urang Sumatera ge sieun ka monyet ka dieu. Kunaon urang dieu ka ditu udah jadi monyet beureun. Kakawasaan Allah geus aya ti dituna walaqad makkannakum fil nang Allah. Henteu ge ieu atuh teh rencana kudu ka Lampung mah. Haju di Lampungna mending diri ada di kota mah dijolok jasa. Masya Allah ngaliwatan leuweung haju di ditu mending mun laya imam ngan 3 imana tapi betah bae tadi ditu eta. Cicing di leuweung menang saha walaqad makkannakum fil nang Allah. Menang nyanggakeun urang ngadoan mantak tah santri mah santri tilok boga rencana. Santri mah ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah nyanggakeun deuk di mana bae ge kumaha Gusti bae ja abdi nu Allah tanahna ge nu Allah nyanggakeun abdi mah. Emang kunaon santri teu boga rencana? Tuh rencana kumaha aja duit teu boga non teu boga. Jangan rencana mah boga duit. Nyana duit teu gablek non teu baglableg. Paling anu paeh dibere sholawat sakitu doang. Entek teu boga rencana. Nya di mana bae Gusti lah abdi bae. Tapi lain sambarangan gitu gitu. Kita mah cerita doang, duit mah aya bae, dunia mah aya bae, ngan ku nemahna nyana. Lain ku sebab teu boga duit lain. Bisa diadu santri jeung nu lain santri duit lobaan mana. Deh, santri bageus teh sieun-sieun, aing mah teh sieun hirup di alam dunia sebab duit aya di bank. Heuh, emang sieun atuh henteu. Ai sia atuh aing mah tetep teu boga. Tah, nang saha ieu? Tadina orang kawin lah cek orang teh cicing dipimitohaeun di ditu tapi ternyata diboyong ka urang. Aing geus kawin deuk cicing di dieu bae di mah urang tapi ternyata diboyong ke pemajikan di ditu. Sanggeus diboyong di pemajikan di ditu teh ternyata teh lahan pindah deui ka hiji tempat. Nah iyalah urusanana lain urusan urang siganang urang siganang urang lain. Ieu ayatna walaqad makkannakum fil nang aing netepkeun sararia teh di muka bumi sing ade. Haju bumi aing teh neulekeun ka sia leumpang ti Jawa Tengah ka dieu ka Tangerang, ka Jawa Barat, ka Banten, sia leumpang ti Jawa Timur teh kudu ku aing cek Gusti Allah aing mah pangeran. Nyaho kana sakeping jeung sajudna. Tah, bumi nyaksian sia. Ketika engke di akhirat, bumi ge bakal ngomong aing nyaho ka sia leumpang di luhureun bumi aing panu jadi bumina. Sia teh pan teu jauh bae ti urusan dunia teu pernah kamu sholat sakitu deuketna ge dicangkerem sia ku aing. Kumaha gitu masyaallah karim. Lainlah urang aya jelema teu boga rencana kudu cicing di Yordania aya jelema teu aya rencana cicing di Mesir kok cicing di Mesir aya jelema teu rencana cicing di Saudi Arabia kok cicing di Saudi Arabia. Nu anehna aya jelema urang Indonesia cicing di Afrika pan di Afrika mah harideung tapi nyana eta sinergis bae hirup jeung nu hideung biasa bae kebal-kebal nyana ge ke bawah hideung teh di Afrika nya aya di Amerika Latin harideung ya Allah ya Rabbi nang saha nang Allah walaqad makkannakum fil ardi sadarkeun urang lain nang urang ya Allah ya Rabbi. Nomor kahiji kaduana wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Kaulan wagung ngajadikeun karanjeun kabeh di samping cicing diunggal bumi diunggal negara di tempat masing-masing aing teh nu nyicingkeunna ku aing dijadikeun deui keur aranjeun kabeh di muka bumi teh sumber kehidupan, sumber perekonomian, sumber neangan dahareun jeung inumeun. Salila hirup nu ditangtukeun nungguan ajal datang nyana ditetepkeun nu aya di Pasar Kemis, nu aya di Cikupa, nu aya di Bojong, nu aya di Balaraja Curug dan lain sebagainya geus bugu orang pribumina di samping eta deui Allah ngajadikeun sumber perekonomian. Tapi gua teu karu kapan orang Jawa Tengah datang ka dieu ngalamar ka Cinglu. Sumber perekonomianana horenganan tulisanana aya di Cinglu. Aya anu di Egle aslina Egle wari geus eueuh Egel aya nu Spotek
geus sarewe eta geus sarewe aya anu di kitu pasir teh naon garang-garana pasir Gajah Tunggal aya anu di Gajah Tunggal anu di Asip sumber perekonomianna siganang urang nang Allah ja buktina urang dieu anu ngalamar deui ka ceng lu teu ditarima hese bae geus minta tulung ka polisi minta duit 2 juta dibere tapi asup mah henteu blol ta polisi polisi mana meureun tapi nu jelas seperti gitulah Allah nu ngatur sing hade eta ya Allah ya Rabbi eta keur carita urusan pabrik aya nu sumber perekonomianna teh di PNS jana jadi anak buah Jaki jadi bupati juga anak buah bupati Zaki aya anu jadi guru sumber perekonomianna teh aya anu dagang toge aya anu dagang tarasi Masya Allah di Garut harita teh apa nyaritakeun dagang nani tarasi sepira tarasi pikiran orang dagang tarasi teh sapira nu dibungkusan-bungkusan horenganan konteneran di Cirebon ka Jakarta dagang tarasi teh dihitung-hitung sapoena aya 5 kontainer atuh paingan tamataran atau asana beureunan kelek na bau kajen gua kumaha mobil lagi mobil Mercy-nya na ambuan asana bau tarasi kajen gua kumaha nu jelas Pak Allah nyieun sumber perekonomianna di tarasi di toge di tahu macem-macem ieu langsaha ieu wa ja'alna lakum fiha ma'ais nang Allah siganang urangnya siganang urang si hade nang Allah Al-Qur'an ieu ditetepkeunana di hiji tempat nang Allah netepkeun ngontrak di si eta geus aya tulisanana di dituna sumber perekonomianna menang Allah aya anu jelema teh wah dieu ka ditu dagang anu eleuh teu daekeun maju lah caknya nangis bae kuari mah istirahat bae endahan dagang teh dagang baso bau kebeuli tanah kebeuli imah baso sapira baso tapi horenganan unggal kota aya anak buahna wow baso nang Allah wa ja'alna fiha ma'ais wa ja'alna lakum fiha ma'ais nang Allah sumber perekonomian Gusti Allah nu agung ngan lamun diglobalkeun aya anu sumber perekonomian teh tina simar bubuahan timimiti melak cabe rawit cabe gede cabe hejo cabe beureum datang ka buah engkol bonsis dan lain sebagainya aya nu tina bubuahan buah darmayu wah lamun musim buah di daron di ditu di mana Indramayu eta si buah poharanya haju amis di buah Indramayu mah nu encan asak ge amis nu encan asak urang ngasaan di itu amis nu asak amis nu bareubeu amis nu atana ge amis meuli urang 5 kilo dibawa ka dieu asem heran aya heran eta kos kitu eta model eta meuli di itu arabun si bawa ka diharasem nyaho jak urang nu milihan urang nu niat kang kos kitu bae nagarana teh mah mantap kuduna urang mun meuli 5 kilo dahar di ditu kabeh mengsret geus di ditu ieu sumber perekonomian teh aya nu tina buah aya nu tina samangka dan lain sebagainya ieu menang Gusti Allah wa ja'alna lakum fiha ma'ais ya Allah ya Rabbi urang lamun di Cilongok mah di dieu ti baheulana ge tilok aya palawija paling ge pare jagong dangdeur paling cabe di dieu teh sakitu doang nyebrang kasepatan ka ditu ya Allah kucai aya tuh kucai aya aju anu eta teh naon karang-karana nu pararenjang teh aya dan lain sebagainya aya orang mundeuleu ka ditu aya kuari mah pagon geus didominasi ku urang Jawa tuh eta teh sumber perekonomian siganang urang nang Allah unik jasa deui eta mah kan tina bubuahan aju tina pabrik dan lain sebagainya aya nu tina ngojek eta sumber perekonomian ngojek ge ngan ieu nu anehna asal waktu salat bae sewa loba aing berger-ger kos gitu doang tah cak tukang ojek jai lain waktu sholat pak sewa ya juri apa jelema sih eta nah aju jadan heuleuh wae mah susuna gede ya mantep ya waduh eueuh ceglokan eueuh naon direm abeh ngendut ka dieu eta mah budak masyaallah
sambil menyelam minum air. Ma'ayis cerita sumber kehidupan ya Allah dibagi deh guys aya anu tina perpolitikan sumber perekonomian teh aya nu geus jelas jurusan perekonomian nya tapi aneh aya anu ngitung dong perekonomian miliar nya nama gede hutang atuh geus kos kitu bae tah jadi gawe doang ya nama didinya aya nu tina perbudayaan iya ku Gusti Allah tempat cicing urang nang-nangtukeun Gusti Allah sumber kehidupan lagi nang-nangtukeun Gusti Allah nu ulik deui jelema ieu sumber kahirupanana tina jual beli alat perang. Amerika mah tandus tanahna teu bisa dipelakana naon nagarana mata kula teu betah ge hari tadi ditu teu bisa gara dangdeur dipelak teu bisa ditu huli dipelak teu bisa di ditu malah di urang mah pen melak dangdeur cap antepkeun oh modal sabulan 2 bulan tarik masyaallah sabeu gede kieu jarara di hui jadi hui dangdeur jadi dangdeur di Amerika melak hui cabut jadi nuklir model di Amerika mah tah nyana teh ya neuli Indonesia kabita namun di dieu jana naik mobil ke Bandung kun jalan gitu pada larang naon ngaranna itu tol ningali di Purwakarta Karawang kali itu beuh tatangkalan naon eueuh ja aya kabeh awi timimiti awi haur datang ka awi ampel awi gede awi araya kabeh cau timimiti cau anu leutik datang ka awi cau nu gede araya kabeh tangkal nu dipelak mah geus karuhan nu teu dipelak are aya ya teh orang Amerika ngahaneng bae kieu kos kebodewen nah subur awan sakira teh nyana subur tapi tetap aing yang menang untung cak Amerika tetap dibawa ku aing kauntunganana lobby lah nyana lobby ku nyana melalui perpolitikan baheula mah lobby teh hanya perekonomian ku ari geus asup ka tubuh perpolitikan ngeri urang untuk meraup keuntungan lamun emas diala tek dibawa ke Amerika dikelola di kapal bawa ka ditu urang ngegel curug doang teu nyaho sabaraha eta nu dibawa sabaraha nah eta dibawa dengan begitu saja urang neuleukeun tapi deres kene lamun kieu mah diangkat dikelola di urang sanggeus dari kanyahoan sekian ton ieu emasna minimal atuh kaluarkeun 10% jang pajakna deres kene ieu bahkan henteu kitu rauk bawa ka kapal brr kelola di ditu urang nu urang dibawa kunyana dikelola di ditu teu boga pajak-pajakna acan urang mun nyaritakeun kitu kan biadab tah nu kuari akan menandatangani kamari nu mantak diperjuangkan kan situ nu eleh supaya ulah diperpanjang eta kakarak satu sudut eta urang pengen ieu teh tanah aing menang memperjuangkan bapak kolot aing baheula diseret dinuklir dibom dan lain sebagainya memperjuangkan teh supaya anak incu teh subur makmur tapi ternyata nu kuari teh nyahoeun baheula bapak kolot teh kena atom teh nyahoeun bapak kolot teh dibrondong diseret dan lain sebagainya tinggalkeun anak ditandatangani perpanjang sekian puluh tahun deureus mun aya pajak asup pajak-pajakna aja atuh beureunanan manang kitu ge ayanya orang-orang tertentu mun urang nyaritakeun kos kitu urang bisa jadi pemberontak ieu mah sakadarnya ho bae ulah bebeja ka sasaha engke ente ka ditu bebeja deui ieu kakarek satu kukula mun dicaritakeun aya sabaraha belas sian mantak marudah hati nah iya encan lain-lain nah iya bakal cerita waj'alna lakum fiha ma'aish Amerika teu bogaan duit lamun eta nuklir nanti dijual lamun eta senjata nanti dijual lantarannya nama ngandalkeun persenjataanana nu mantak hayang boga duit teh kudu ngajual senjata otomatis kudu aya nu perang ja senjata mah atuh aing teh perang mandek sanu meuli ja ieu ge urang ge atuh aing teh dek jambal mah teu militarasi urang militarasi so teh dek jambal itu kene ieu kelantaran perang ya otomatis beli senjata ya mau tidak mau Amerika teh kudu bisa ngadu domba supaya perang
berarti negara paling biadab jalan sebab ngadu dombakeun negara jeung negara supaya perang maksudnya dek ngaloloskeun jual belinya anak supaya boga duit kos gitulah negara diciptakan ku Gusti Allah ma'ayusna teh tidinya nu mantap adan kasogi orang terkaya sadunia sebab nyanalah anu jual beli senjata ketika anu perang nyana booking di Amerika booking di Uni Soviet jual iyalah manusia terkaya sadunia ya orang mah dipakai bae sendal kasogi berarti nya homo tong dongeng mah teh dongeng nah urang make sendal cepit ieu naon kasogi atuh sia mah kasogi itu si belon jelema anu luar biasa toh nah wajanna lakum fiha ma'ish macam-macam geus sama anu tina jual beli senjata nuklir atom dan lain sebagainya kabelah diana aya anu tina jual beli pakaian kabelah diana makanan minuman dan lain sebagainya terus nang Allah lain nang urang makmur lain mahmur deui subur lain subur deui kanikmatan anu luar biasa ku Gusti Allah dibikeun terhadap manusia cuman hanjakal qalilam ma tashkurun saeutik pisan anu syukuranana qalilan teh saeutik ditaukidan ku make ma jadi qalilam ma pisan lamun teu kitu awas ya ngomongna Quran baca hese atuh ka di dina mah litak kidil kilah pohara pisan saeutik pisan ieu mah bersyukurna kuari masih Junaid bae kamari teh tuh keur aya pas-pasan mah daek ka mushola azan qomat ngabersihan mushola barang boga mio kuari geus daekeun ka mushola qalilam matas Ustad Junaid nu kamari ieu teh keur balik di pondok mah kararasakeun keneh meureunana netep eta di luhurna ditendeunan lauk asin di dinya nikmat jasa kuari barang wauh jeung camat wauh jeung bupati ti loka masjid qalilam ma sial tak Junaid ayo coba kamari ieu mah keur rada lumayan kakarak ge eungkeut-eungkeut ibadah teh beuh fakir miskin ge usaha teh fakir miskin teh kabeleteran bae tah doakeun supaya maju didoakeun ku fakir miskin ku jeung yatim piatu kuari mah geus mahmur pohon qalilam ma tashkurun kamari mah bager ka pamajikan bager ka anak bager ka incu bager ka tetangga kuari mah barang maju qalilam ma tashkurun lamun ditanyakeun ka mana Abah Haji mah di hotel ka mana Pak Haji mah keur di puncak ka mana Pak Haji mah keur di Lembang di ditu ka mana Pak Haji ngubur sasana meureun Pak Haji tah qalilam ma iyalah nu kuduna mah makin maju makin loba ma'ayis makin mantep kahirupan lantaran dibuka sumber kahirupan nyana geus aya dina ngeunaheun kudu leuwih mantep ibadah ka Gusti Allah tapi ternyata pakai maksiat qalilam ma tashkurun sadarkeun diri urang bahwa urang ditetepkeun ku Gusti Allah di hiji tempat kampung anu ngontrak meuli dan lain sebagainya nang Allah urang hanya wayang nu dilempang-lempangkeun ku Gusti Allah nomor kadua sumber kahirupanana nu tina dagang asongan dagang dorongan dagang jongkok dagang dan lain sebagainya sampai ka jual beli nuklir ieu ge meunang Gusti Allah ngan kadituna setelah cicing di hiji tempat kahirupan geus luar biasa qalilam ma lain bersyukur ka Gusti Allah endangan kufur ka Gusti Allah naudzubillah min ieu jelema loba nu ngaji di dieu kulantaran teu boga duit ieu mah bebeja ka tatanggana ge ngaji emang kunaon leh usaha keur harese cek kitu utang ge teu kabayar ning ngaji cek nanti tuh belon pada tepor mun keur boga duit bateu ngaji Haji orang ngaji ka Cilawa gereuti heula bae dek ka mana tuh Haji boga janji di cek ande jeung sa laul ngomong salam bae ka kiai heuh sunat angonan teh budak datang minggu hareup Haji urang ngaji kayak minggu hareup cenah ieu teu kaburu masyaallah tuh boga duit mah kos kitu teu boga duit mah iceus jana tapi lamun boga duit atuh eta masyaallah qalilam ma maya dongeng
aya hiji jelema sugih tapi kurang bersyukur. Aya nu ngahadamna wali. Ngan teu kajangan wali atuh. Biasa bae. Dicarekan bae karena ge sugih. Nu sugih mah pan bisa dengan nyarekan doang. Padahal mah lamun dipigawe ku jada atuh jada ge modar. Ngan nu sugih mah kos kitu pugu bos teh bisa dengan tujak-tujuk jeung nyarekan. Aya ngahadam, sebulan 2 bulan 3 bulan, aya satahun mah meureun. Siakat ieu cek bos. Aing mah ieu kasia ieu asal litah we teh cukup sakali. Asal litah we kasia teh cukup sakali ka hayang aing mah aing sakali nitah beres. Ieu mah aing nitah deui aing nitah capek aing kasia. Gas boleh tikuari asal sakali perintah selesaikeun. Mangga cek. Pas menang saminggu pamajikanna muria. Parah. Panggilnya Nasruddin. Si Nasruddin. Res ya. Nyaon teh pamajikan teh muria. Nyaho. Tugas siap kuari. Naon? Dokter panggil ka dia. Siap. Mangga. Keluar nyana. Borang dibawa ka dinya aya 20-an. Cak bos teh ieu naon? Aing kita manggil dokter kok 20? Supaya satu perintah selesai. Cak hatena bangkawarah ya bos. Sekali-sekali ku aing lah pokoknya dinasehatan nya nih. Tadi saya Nasruddin. Ilang loba-loba kan kudu dibayar. Ya bos. Pamajikan bos muriang, dokterna tuh nu make putih-putih eta dokter. Nu dua deui eta pegaweana beusi deuk ngagerus obat dan lain sebagainya eta. Nu itu tuh nu 5 tuh beusi butuh digotong ke rumah sakit itu nu 4. Ari nu itu deui itu mah tuh tukang meuli boeh beusi kebenaran paeh si itu meuli boeh. Nu 4 deui tukang ngeru kuburan beusi hajuk modar tah teu kudu hese sakaligus. Sial cak bos. Yes, selamat tinggal bos. Walid ya kos gitu lah begitu ganda sehatan nyentuh kan aja jantung. Kadi sana Nasruddin kadi naon bos. Emang menurut prediksi si aku mah kos gitu udah urusan. Jadi berarti moal cager ulah loba omong bos. Kan ulah kena balik bae 20-an. Nyaho kapake kabeh we. Hartina cak Nasruddin nu sugih bakal modar nu gagah bakal modar ulah kamalinaan teuing atuh tunjuk teh sia ge kalau modar aing susah ge paeh sarua atuh sia ge paeh geus sakaligus ku aing sia tadi nasehatan tah tukang nguduk kuburanana dihadirkeun ku aing sia qalilam mata syukur nu saya tik syukuran mamaningan bawakeun tukang ngagali kuburan habak nurutan Nasruddin ta. Ya Allah. Kos gitulah manusia. Ragap diri orang, sadarkan diri orang bahwa kabeh menang Allah. Tempat tim urang ti Singapura, nu urang ti Malaysia, nu urang ti Palembang, nu urang ti Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, rek cicing di dia, nu urang dia mental kadar itu walaqad makkannakum fil ardi nang Allah. Kemudian sumber kahirupan anak letik setengah letik anu letik setengah gede nu gede jasa wabeh ge menang Gusti Allah. Tapi urang nu disuprida kita ibadah taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi geus dijelaskeun ku Gusti Allah qalilam ma tashkurun. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikah usjudu li adam fasajadu illa iblis
wallahu alam bimuradi yakin nyata jelas kaula nu agung nyiptakeun karanjeun kabeh kum dijamakeun padahal nu dimaksud nama ieu adalah hiji bapa urang yakni Kangjeng Nabi Adam geus ngabahasakeun khalaqnakum dijamakeun nginayahan ka Kangjeng Nabi Adam summa sawarnakum satuluina kaula ngarupakeun karanjeun kabeh urang teh sabada Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah kemudian seluruh anak putu Kangjeng Nabi Adam aya dina tonggongna satungtung aya keneh moal waka kiamat ke geus eueun nu digamblok di tonggong Kangjeng Nabi Adam beak kabeh karakter jadi kiamat jadi geus disetok ku Gusti Allah summa sawarnakum geus disetok ku Gusti Allah pilobaeunana teh seakan ditaplokeun dina iga wekasan Kangjeng Nabi Adam plek turunkeun ku maneh melalui anak anjeun wahai Adam plek Qabil Habil Ikrimah Lau Buddha dan les turunkeun deui ti Qabil Habil Buddha trek turunkeun datang ke zaman SBY kuari manusia adalah kuari 6 miliar manusia. Lain lalagaan. Iya anak kutu Kangjeng Nabi Adam. Iyalah ayatnya. Yakin jelas nyata kaula nu agung nyiptakeun ka Adam bapa moyang anjeun. Mimiti diciptakeun Adam tina tanah surga. Udang Kangjeng Nabi Adam sokot tulang rusuklah hiji ciptakeunlah jadi Siti Hawa. Ibu Hawa teh gelis irung mancung aya di bojok kulitna putih luar biasa rambutna terurai Masya Allah jangkung semampai luar biasa aduh Ibu Hawa malamun seuri urang lapar jadi seubeuh Masya Allah ya otomatis Kangjeng Nabi Adam tertarik dirawel lah ku Kangjeng Nabi Adam ternyata Siti Hawa ge deui bogoheun ka Kangjeng Nabi Adam atuh tama sama-sama I love you mantep jasa Kangjeng Nabi Adam disambut lah ku Siti Hawa cak Gusti Allah stop ulah main rangkul-rangkulan tenang heula Adam Hawa aing nyaho maneh resep ka Hawa aing mah nyaho Hawa resep ka Adam tapi tika heula nikah carana kumaha cek Kangjeng Nabi ku aing ditikahkeun cek Gusti Allah sok ditikahkeun lah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeun langsung Gusti Allah di mas kawinan ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oh sholawat lain lalagaan eta sholawat dikawinkeun lah ku Gusti Allah plek Kangjeng Nabi Adam teh jeung Siti Hawa urang sebagai anak incuna geus disetok ku Gusti Allah turunkeun melalui anak cucu anjeun wahai Adam summa sawarnakum Allah nu ngarupakeun mata urang teu meunang nyacad si itu hideung si itu pendek si itu kunyin si itu nang Allah summa sawarnakum emang nang urang lain urang mah osok jual jawab ka beuti kita budak kunyin amat pugunya lagi kuru eta teh teu beres kos kitu doang eta budak jore amat pugunya lagi teu kasep deres kasep mah ngomong kitu ge mah henteu keur kasep lagi teu meunang sebab sarua pada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala summa sawarnakum summa qulna lil malaikati Allah nyarita ka malaikat wahai malaikat usjudu li Adam sujud maraneh kabeh wahai malaikat kadap tuh fasajadu brek kabeh sarujud ka Kangjeng Nabi Adam alaihis ieu sujudna sujud tahiyat penghormatan kana panitah Allah percis kos urang sujud ka hareupeun Baitullah sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Baitullah ieu ge sujudna mah ka Allah ngan dititah menghadap ka Adam bak malaikat ngan aya nu minculak illa iblis mah kieu bae kajegeug batur sarujud bro kabeh ka Kangjeng Nabi Adam ngahormat iblis teu daekeun kieu bae
ieu lamun ku ahli ngaji mah panjang moal anggeus sapoe mun dibongkar teh bahasa fasajadu illa iblis lantaran ieu bahasa istisna sedangkeun dina istisna teh aya istisna mutafsil aya istisna munfasil etalah bahasa teh istisna teh aya ijab aya nafi tak ieu teh nu di istisna teh apa sapagodos jeung mustasna minhu teh apa henteu lantaran urang lamun ngaji bab istisna teh istikhraju se nu sabenerna mah tapi kan di dituna aya komal qaumu ila zaidan aya komal qaumu ila imaron nah ieu lah apakah iblis sajinis jeung malaikat apakah henteu lamun malaikat teh sajinis iblis teh sajinis jeung malaikat atuh berarti khitab Allah cek tadi lil malaikati atuh memang ajegeug lagi atuh lain ka malaikat ieu ja iblis henteu jadi masalah tapi kok jadi masalah berarti ieu iblis teh sapagodo sajinis jeung malaikat lantaran Allah ngayitobna summa qulna lil malaikati berarti ieu iblis teh termasuk jumlahan malaikat ngan lamun termasuk jumlahan malaikat tapi pan urangnya mau dibuatna ai malaikat mah dibuat tina nur ai iblis mah dibuat tina nar beda nur cahaya nar seuneu puyang kajen kuku mah ge kiai mana nutup puyang kajen kuku ge puyang mah mun ngabahasakeun usjudu qulna lil malaikati Allah nyarita ka malaikat usjudu li Adam sujud maneh ka Kangjeng Nabi Adam sujud brak malaikat mah sujud ila iblis ai iblis malaikat apa lain pan tadi ge qulna lil malaikati berarti malaikat tapi pan kanyawan tercipta malaikat batina cahaya ai iblis batina nar lain atuh lamun dilainkeun Allah ngitung ka malaikat atuh teh sujud ge mantak naon ulah jadi masalah lantaran jalur dititah sujud ge malaikat iblis batina dititah tuh kan puyeng nu ngaji ge puyeng atuh komo nu teu ngaji geus badak ieu mah geus pararuyang mah geus lah mun teu ngajina geus barabe nu kos kieu mah tah nu mantak ditaliti pembacaan teh istisna mutasil apa istisna munqatina syarat istisna mutasil kumaha syarat istisna munqatina kumaha ieu istisna teh nu di mustasna minhu mana anu mustasna mana ieu terjadilah istisna kos kieu ieu maksudna naon wah ambalaya geus daripada puyeng geus moal dibahas bisa kitu bae lah puyeng nih maleun lalagaan sebab geus aya anu neuleukeun jam bae kiai panjang teuing cek atuh sia kaluar bae bego aduh masyaallah keur carita dong padahal mah tunggu dibahas aya santri mah kiai geus nyararahongan ieu keur carita ngalalagan nu teu ngaji tak kos kitu aya nu ngaji mah teu moal bisa kalalaga atuh coba heula keur di pondok geus depongan atuh muka dia poho deui paan illa iblis kecuali iblis abal jin iblis teh bapa jin nya nama kana bainal malaikat jadi lain termasuk malaikat abal jin bapa moyang jin adalah iblis terciptana tina nafseun ai malaikat terciptana tina nur cahaya ari Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah min tin tina endut kiai endut sih naon sih teh endut aja endut mah gendut endut teh lempung taneuh eta endut ngaranna taneuh dicokot taneuh tina berbagai warna taneuh diaduk-aduk ku Gusti Allah kemudian dirupakeun Adam dibaring ke iblis deh wah Gusti Allah dek gieun macem-macem ya asana iya nu bakal ngelehkeun aing ya cak Gusti Allah wahai para malaikat hati-hati beusi aya iblis ka dieu jaga mangga malaikat rapat di dieu sok kumaha rapat dan nu kamari bae ti MK rapat beusi aya momonon asup itu geus kitu bae nagara
supaya kadulu gagahna negara teh kos kitu atuh padahal matu ngabohong bae teh kudu kikituanan. Nah geus emang kos kitu negara mah geus antepkeun bae nyana-nyana urang-urang diintip bae ku iblis itu bae ieu macam-macam Gusti Allah ieu asana ieu wah capoe 2 poe 3 poe 4 diintip bae begitu aya saeutik malaikat lengah kadinya iblis digarewakeun ku malaikat iblis ya ciduhan poh lompat iblis begitu diciduhan cek Gusti Allah wahai malaikat cokel eta ciduh iblis ulah nempel di Adam cokel tak balakeun bualangkeun jadi anjing bogolazoh eta anjing teh nu mentek najis mugolazoh lantaran ciduh iblis. Nah di mana eta dicokelna di dieu pas bujal nu mentek kabeh di dieu aya bujalan ieu lah urut nyokel malaikat tah di dieu lamun nu bujalan eta teh kuda ngaranna nu mentek lompatna kenceng mun bujalan kabeh rata-rata aya bujalan malah bujalna aya nu doton ka hareup. Ila iblis waterekeun sujud ka Adam mantak lam yakum minas sajidin. Iblis terek sujud ka Kangjeng Nabi Adam. Gusti Allah dipanggil iblis. Gol cek Gusti Allah ma mana'aka la tasjuda id amartu. Naon halangan ka maneh sehingga maneh teh teu daek sujud ketika aing marentah ka anjeun kita sujud maneh teh sujud kunaon ngejawab iblis gola ana khairum minhu pan abdi mah leuwih bagus tibatan Adam kosnya aku leuwih bagus khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin Gusti ngadamel abdi mah pantina seuneu wa khalaqtahu min tin ai gadamel Adam mah pantina taneuh sedengkeun seuneu jeung taneuh mah pan muliaan seuneu cak iblis kamuliaan seuneu mah coba geus seuneu mah kurang lamun diheurungkeun terus ka luhur nya mah naek terus kaluhur datang ke awang-awang eueuh seuneu nu kahandap ai bumi mah kapan ngabaged ayeuna dihandap geus kulantaran ngabaged atuh muliaan kaula nu diciptakeun tina seuneu hiji nomor kadua seuneu mah bisa ngarusakna gampang jasa blek rubuh bae tapi taneuh mah nya mah ngabaged bae mantak muliaan kula lantaran kula mah bisa ngarusak dengan cepet. Nomor katiluna seuneu mah kapaan bisa manaskeun suasana namun dina tempat-tempat tiris butuh kana seuneu haneut ku seuneu mah eta lah pertolongan kula tapi taneuh mah ngabaged bae teu bisa dikieu kitu nu mantak khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin ana khairu minhu kuring teu kudu sujud ka Adam embung kula sujud ka Adam manya nu leuwih mulya kudu sujud ka nu leuwih hina oh ti dituna waduh ilah as iblis berarti takabur ya iblis maka cek Gusti Allah goleh cek Gusti Allah iblis fahbit tok minna turun sia ti sorga turun fama yakunu laka an tatakabbara fiha tepantas model mana itu takabur sombong cicing di sorga lain cicing jang tempat tu sombong layak jelema takabur sombong cicing di sorga turun sia iblis lantaran sia sombong fakhruj minha indaka minas sokin turun sia iblis lantaran mana takabur turun innaka minas sagirin sanyana anjeun teh termasuk nu hina golanzirni iblis masih keneh memohon ke Gusti Allah kakarak datang ka turun doang ka mana ieu turunna iblis jeung kumaha selanjutna engke episode selanjutnya episode selanjutnya golanzirni wallahu a'lam